Sagala minjem. Si lain teh kamarnya. Lain ka dieu aja lemah teh. Biasanya siapa di dia wae kamar wae tara ka mana? Ieu pantong molong mata kurang asup. Oh. Kamu lain bangsa tuh. Punya urang mah aya di dieu mata ge cing aya mah. Budak. Tara bebeja sia teh. Lain di pantona nih bunglong ge kok ya masuk bangsa. Tapi daunna naon itu. Oh, taya gitar. Nah, ini Araya gini dua di dia. di mana mana? Mana? Oh, itu biasa itu di. Iya sepatu itu sah ada kan? Kurang. Oh, Nah gitu. tuh nginjem bae. Ka mana? Eta yang apa ya? Nya, Apel jeung sama deh. suku urang. Nih, orang di dia ke dua anak tuh. Lu bae di diulang ada gua. Lila, terus. Moal sepeda. Asli. Moal ke deung. Bae tong pin. Baik, biar nyakene mah. Yang kaki lu poe mah. Terus apa? Bae nya. Ada. Aja kayak datang sini tuh nya. Nah, kita yang makan dia wah. Kabogoh deui boga kabogoh setan. Tumben. Biasanya di kamar ya. Yang geus jeung ngarurang duaan. Ayo mah acara apel segala sih. Asli. Si urang hanaon anak tuh duaan nya nu bogaana di dieu. Tuh iya. Main kartu bosen. Bosen aja. Kartu wae. Udah main kartu ge duaan satu puguh atuh. Ya pas eta sok lila ini sini tante. Lu tak apa waktu. Jual ini Sepatu aja malah naon nih tertil poe di bawah mahal. seperti beri atau imane. Berapa nak kau sekarang kebetulan deket. Atau jadi man? Aduh, Baik ini. sepatu jebol pin. Anjing, nah anjing. Lepar karek poe. Goblok, coba mahal anjing kok. Nah, ini sih dijebolkeun anjir. Tadi itu biasa berapa apa yang terjadi anjing? Anjing, goblok si Dayut mah anjing. Ku aing pakai futsal anjing. Goblok anjing, pakai Sepatu futsal anyar. nih anjing. Jangan futsal anjing nyamperin goblok. Aku dah aing teh anjing. Anjing apa yang terjadi Itu anjing? buat anjing futsal mah. Atuh gitu anjing coba halus. Kebiasaan sih mau make barang batu teh nih. Lu anjing teu apik anjing. Goblok anjing. Udah terjadi apa nggak sih? Ku aing pakai futsal. rusak atuh. Heuh jebol. Anjing kumaha kumaha anjing? Kok sepatu mahal? Terjadi apa lagi wah itu udah. Iya nah main futsal wae tinggal sepatu batu. Ngamak sih aing sih eta karunya jauh karek anyar meuli anjing. Berita apa tuh? Ih. Anjing wah bener anjing. Goblok kenapa anjing coplok? Jadi sepatu gitu Asli anjing makena kumaha maneh Aku pakai nanjang bola, pakai futsal Aduh, anjing. ngomong anjing. nek apel Sepatu atuh dah. ulin eta mah lain sepatu bola anjing. Gue tuh kurang kayak dibenerkeun nah ka tukang sol. Anjing bener kan anjing ngarep kene karek 3 poe. Coba mahal. Ulah mau digope anjir. Ih, mani tara apik make nu batur teh kebiasaan. Ah, itu udah paling paragina tuh anjir. Udah terjadi apa namanya ceritanya baru udah ngajak futsal anjing. Geus itu futsal belok heula anjing. Oh, belum anjing parah maneh. Ini teu apik pisan nu batur ih. Geus urang benerkeun tuh. Tuh nya kudu atuh dibenerkeun karunya skipir. Kayak nu wae nanyakeun, mana sepatu nu kamari? Oh, kurang dibenerkeun tapi kira aku nginjem kunci motor urang. Oh, si masuk lila deh Tuh nginjem motor. Kan enggak benerkeun eta. Oh, dari wah. Aing geus kumaha anjing dibenerkeun mah. Urang dibenerkeun kipin kalau. Bawa ke tukang sok karunya. Wae ngadat ke. Ini mula tuh, kan enggak benerkeun tuh. Tong lila. Tuh. Wah. Sama kebiasaan ini barang batu teh anjing. Coplok anjing harapna. Wah, Tuh. anjing make nasi juga kumaha. Teuing anjing sih. Dari si lain sepatu bola atuh anjir. Tak langsung. Siapa mana ngaranna teh? Teu boga pikiran nu make nu batur teh asa nu sorang. Anjing habak-habak keus Tengah anjing. modal sih goblok. Keur mata arah situ terang modal. Ayo nanti teh soal kamu. Aing bakalan nyakeun. Sugan enggak tuh halus deui lah. Ngan ieu si eta soalna ka mana? Teuing soal teuing anjing. Pokona kudu bener deui we anjing. Dengan anggar we udah beda tuh di Solo jeung anyar kene. Oh, daripada inu urang ngamuk teh anjir. Bae lah aya benangan saeuting mah kecil teuing lah. Ngesol. Apa nama meulina mahal jadi Da anyar kene di 3 poe. pasti ngadat indung mana meuli mahal aja datang rusak 3 poe. Orang pentah saya deui ka kolot eta gitu. Tuh,
Parah sih teman anjing. Pinjam-pinjam teh cara mikiran buat nu diinjem mana. Kan tahan. Geus can ya. Enggak tuh. Bener halus. Halus bener halus deui. Yuk sih lagi. Halus dah bener deh. Halus bener. Baiklah, ya benangan saya tapi kasih ini. Pengen lebar we tuh. Nah, ya. Iya, anjing beta ini ngeliwat kampung pokok anjing. Tahu. Oh, ini udah bensin. Ya anjing aing jabang ke di Citaku kolot urang ka warung. Yang sakalian atunya. Ya kan pokok anjing. Mau ke beroy tidak bisi ngedadaguan secara kredit skipi. Berarti bieu maneh ka dieu teh ngadorong heula banyak bensin. Heeh. Atuh saing mah ieu kumaha make motor aing. Ih, oh. Jauh-jauh meuli bensin di dieu mah. Pokok anjing. Ya, curang we. Kebiasaan Udah, bisa yuk. anjing. Pokok anjing. Make nu Saya batu. sih ya, baturan deket sebagai siksa sih ya. Udah ngeri kan kelakuannya. Pokok beta aja. Orang nginjum kari make bensin tara di bensinan anjing kebiasaan. Mana? Ayeuna urang kudu kapong ngadorong atuh anjing. Oke di baturan kurang. Anjing kebiasaan. Ini di baturan. Pokok orang aslina. Pokok ke di baturan kurang asli dewa. Kan orang teh apel teh terjadi. Orang teh kepin dewa apa teh terjadi. Orang apa lah? Nah, jangan. Kenapa? Telepon ke bogo orang. Kira ulah. Kita ieu udah anjing bieu biasa teu boleh gua. Tong liga tapi aing Mau lila tuh dah. ingat kasihan pulsa bieu. Anjing. Kayak orang kan berarti setelah pulang di kabogoh urang tapi asian heula. Di WhatsApp. Anu maneh eueuh pulsaan. Oh, Tong liga tapi nya mau. WhatsApp nih sekali ya. Berarti orang bisa telepon. Telepon full dah orang mau lila. Ya, Ade. gitu. Sepatu nginjum Anjing. dirusak. Tapi ka pulsa-pulsa geus eta teu boga kumaha. Motor nginjum mah bensin tara diisian. Asli. Kira nginjum HP teuing. Orangnya pokoknya satu teleponan. Lu apa lah? Ayeuna dadak meuli dahar bensin we HP. Ya kedua balik orang candaan. Gila di nelpon ngomong geunah anjing. Orang mana kamu harganya salah. Paruh busi dah itu. Itu ngomongnya bedog cinta we anjing. Oh, cuma yang ngampar-ngampar wae ngeri kan. Udah aya di kamar wae. Heeh. Teuing anjing eta mah. Sian halu tah, anjing sian halu anjing. Urang mah sieun Masa sosmed unggul. urang pernah si eta teh ngomong nama kabogohna na Facebook. Anjing. Terus Tapi pas ditinggal itu ngechat nate jadi akun Facebook nate dua awewe jeung manehna jadi dibales manehna ngomen ka awewe ieu dibales ku manehna deui awewe eta teh manehna deui anjing kalakuan asa teu percaya urang sih tah ini benar gitu ayeuna gila Subhanallah itulah. Pin, Harus beres deui. geus ah. Tapi lah. naon Geus. Tumen anjing udah. Paling orang tuh nggak WA nih. naon cenah Tak ngejemput. jemput tuh gila nah mana cicingeun tumben mana mau cicingeun biasanya aya sesuatu rada curiga urang geus ningali Orang lapor aja. Ini bisa lapar ya. Jing naon? haha Pulsa tidak mencukupi anjing. nah cicing pulsa tuh Jing. Anjing naon wah anjing gopay deui pulsana anjing. anjing siapa
Anjing si mana anjing dayut kelakuan aduh anjing. Aing di cicing Iya, mah, anjing. anjing parah mana dayut. Goblok anjing. A feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless.